Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas opat, kumaha damang? Alhamdulillah, mugia barudak sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah barudak hatur nuhun kamari, Masya Allah budak kelas opat PTS na nilaina sare. Amun aya di remed atanapi anu ieu wiosnya dan namina oge orang nuju diajar, jadi aya salah sakedik tenang wae moal aya ibu nyarekan moal tenang kudu semangatnya. Nah alhamdulillah barudak orang atos aya deui dina minggon Jumat. Orang pembelajaran ayeuna nyaeta pembelajaran bahasa Sunda. Urang lajengkeun deui pangajaran salajengna. Barudak sadaya kamari teh urang atos maca sajaknya, ngenaan maca sajak. Nah, kangge dinten ayeuna kamari barudak ngerjakeunna dugi ka pancen hiji. Syukur-syukur anu atos dikerjakeun sadaya pancen. Hebat. Good. Nah, tapi kangge dinten ayeuna urang asup ka pancen 2 di halaman 70 genep. Mangga di dieu aya patarosan ngajaobananya ngenaan sajak anu aya di halaman sabaraha aya teh di halaman 74 di 70 genep yang ngajaobananya. Nah di pancen 2 di dieu aya baca deui ku hidep sajak ukur dina paninengan karya Acah teh. Tuluy jawabannya di handap. Aya nomor hiji dugi ka nomor 3 sareng nomor hiji dugi ka nomor 4 jadi 7. Salajengna ibu hoyong terang barudak tiasa teu kirimkeun baca sajak deui di halaman 77 aya sajak batu tulis. Nah barudak mah tos tariasa kan ya maca sajak. Oke, urang lajengkeun deui ka materi salajengna nyaeta kecap kantetan. Naon sih Bu Neng kecap kantetan teh? Jadi kecap kantetan teh kecap anu diwangun ku cara ngantetkeun 2 wangun dasar. Prosesna disebut ngantetkeun. Jadi 2 kata ieu teh 2 kecap ieu teh dihijikeun jadi salah sahiji benda. Contoh aya dina di bukunya contohna panon poe. Nah panon poe naon eta teh matahari. Nah kecap ieu teh teu tiasa diselipan ku kecap-kecap anu sanes. Kunaon? Soalna bakal benten hartina gitu. Soalna kieu amun panon naon? Soca mata. Nah poe naon? Amun teh dinten nya berjemur gitu nya poe teh. Tapi amun dipisah kata panon sareng poe bakal jadi harti masing-masing. Tapi amun dihijikeun panon poe bakal jadi hiji harti nyaeta matahari. Kitunya barudak. Jadi kecap kantetan teh teu tiasa ditambihan tengahna misalkan panon anu poe panon ku poe, nah eta teh tiasa nya barudaknya. Jadi panon poe hungkul, nah eta aranna kecap kantetan anu diwangun ku 2 kecap dasar, panon sareng poe. Kitu nya. Di pancen 4 barudak mangga pek lengkepan kecap kantetan dina kalimah di handap ku kecap-kecap anu meureunah anu aya dina handapkeun kalimahna. Nah, mangga sok dibaca ku barudak aya tangkal kumis. Kumis naon? Sok nu dipake kangge obat. Nah, aya pilihanna di handapnya tangkal kumis kucing, tangkal kumis cokrom, tangkal kumis bodas. Nah, gitu sok mangga didamel dilengkepan kecap kantetana teras fotona sapertos biasa dikinteunkeun ka ibu. Nah anu maca sajak tadi bade voice note na mangga, bade videona tiasa siapnya
Hatur nuhun. Nah, sakitu wae panginten ti ibu barudak. Amun aya soal atanapi patarosan anu barudak teu kahartos, mangga barudak tiasa langsung japri ka ibu. Misalkan ibu abdi teu kahartos, wios ku ibu dibantosan, ku ibu dipasihan jalan keluarna. Kitunya barudak. Japri we ibu punten ieu teh nomor sakieu teh kumaha nah kitu. Ibu tiasa video call teu atau kumaha kitunya. Oke. Segitu aja barudak. Hatur nuhun. Semangat kangge pembelajaran dinten ayeuna. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.